Saha moal rek hanjelu anjeun waka buru-buru minta kalapilu. Halo. Ai kumana kunaon? Awu angin awu hujan. Ajak putus. Nang bukan lain. Halo. Halo. Yuk. Bagai bencana yang melanda, setelah ku dengar Kini kau pergi, tinggalkan aku. Mengapa aku selalu yang mengalah? Dulur, kunaon banget namun ikan melas gitu. Kunaon cenah? Diputuskan tanpa sebab. Lah, jadi lama goreng. Ini mah boga bintang disisiakeun bae nu aya. Enggeus ngopi be, ngopi. Nu gimana yang ngopilin yang dahar? Terus, hayangna kumaha gitu. Kunaon dari adalah epe dongkuk corona. Benangku penyakit corona manel. Corona cinta cong. Corona cinta diputusin ku kabogoh cina kita tanpa sebab. Anjing. Sabar dulur, kumaha ieu urang adalah bentuk hulu ke bang panabeh kokol. Musim. Nah, cong kitu di lamunan aing, di kang lebak keneh ngadekeun ka dia. Mau jeung kudu lamunan. Aratna jelema saboga mah. Nu lain bikin dong mah kitu bentukna. Gelis itu. Udah yang udang parah bedog. Jadi lah kuda di lamun-lamunkeun. Demi Allah, cocok mending kene ditinggalkeun nu kitu mulai diperjuangkeun. Biar teuing kayak aya karma mangke berlaku cenah keur kuari bahasa Jepang ge. Mesin. Lah, bikang menang fisik magati. Nu aya disisiakeun bae parangsa. Ngaranna ge mandang fisik. Jadi kan milih. Atau masih penting menang fisik mah cong daripada eta cinta buta. Cinta buta nu lebih parah mah. Mesin. Parahna atau parah cinta buta mah temanang kaboga babaturan. Temanang pemetikan batur di lebok bae. Mending menang fisik mah mending daripada cinta buta mah. Tah dengekeun. Bikang masih ngeleuyah keneh. Ngebadeg lain hiji. Leungit hiji tumbuh 1000 cenah ge cek Jepang ge. Mesin. Manho gitunya. Dia kalau kabogo dia menang fisik dan menang naon. Gak waktu jelas orang menang fisik. Lamun aing mimiti ketemuan di bilang aing, jika aing uhuluan ususan mau daek aing. Oh bener cocok orang. Fisik. Punya kok orang mah teresap najan geulis ge. Eta diperjuangkan di dunia ge, surga dunia eta. Gitu.